Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Danget ayeuna Ibu baris medar tawal bade ngajelaskeun ngeunaan aksara Sunda pikeun pangaweruh urang. Hideuk tangtu pernah ningali atawa kungsi nempo aksara Arab, aksara orang Jepang, atau aksara Tionghoa. Geuning urang Sunda oge boga aksarana sorangan nya nu disebutna teh aksara Sunda. Tah baheula mah aksara Sundana disebut aksara Sunda kuno nu sok aya dina prasasti. Tah lamun nu aya di jalan-jalan nu dipake ngaran jalan nyaeta aksara Sunda nu geus dimodifikasi. Anu baris di pedar ayeuna teh nyaeta aksara Sunda zaman ayeuna atau kiwari anu disebutna aksara Kaganga. Tah aksara Sunda teh kagolong kana aksara nu disebut aksara silabis. Naon silabis teh? Nyaeta saaksara ngalambangkeun saengang. Jadi saaksara tapi ngalambangkeunana saengang. Saengang teh naon? Engang teh naon? Engang teh suku kata. Ya. Jadi saaksara sahuruf ngalambangkeun sasuku kata. Tah jelasna engke dina praktek nulisna nya. Tah tangtu beda jeung aksara Laten anu sifatna fonetis. Naon cenah nu kumaha fonetis teh? Nyaeta saaksara ngalambangkeun sasora. Nu sok dipake ku urang sapopoe nya eta aksara Laten teh sifatna fonetis, saaksara ngalambangkeun sasora. Beda deui jeung aksara Tionghoa anu sifatna logografis. Naon cenah logografis teh? Nyaeta saaksara ngalambangkeun sakecap. Sok lamun misalnya ningali film-film Cina nya ngan saaksara sahuruf tapi siga sakata atau sakecap. Tah kitu nya. Tapi di dieu rek dibahas ku urang nyata aksara Sunda. Naon aksara Sunda tadi teh? Nyaeta asupna kana sifatna silabis. Saaksara atau sahuruf ngalambangkeun saengang. Jadi saaksara atau sahuruf eta teh sasuku kata. Ya, gitu. Dina dasarna aksara Sunda teh ngabogaan komponen atau komponen dasarna aya 4 rupa nya wangun aksara Sunda. Jadi 4 rupa bentuk aksara Sunda nyaeta diantara nu kahiji aksara suara disebut vokal, nu kadua aksara ngalageuna disebut konsonan, terus nu katilu tadi aya rarangken atau penanda sora jeung nu pamungkas nu kaopat aya angka. Ya. Urang baris medar hiji-hiji nya atawa bade dijelaskeun hiji-hiji. Nu kahiji aya aksara suara atau disebut aksara vokal anu jumlahna aya 7 siki. Di antarana aya naon wae cenah? A, E, I, O, U, E. Nu ngabedakeun E jeung vokal Laten nyaeta dina basa Sunda mah aya 7. Nu ngabedakeunana aya naon? Aya 3 rupa jenis E. Salajengna aya aksara ngalageuna nyaeta konsonan nu binarung vokal A. Jumlahna aya 23. Anu ngawengku teh terdiri dari 18 aksara ngalageuna Sunda jeung 5 aksara ngalageuna serepan. Aya fa, ka, za jeung sya. Tah ieu contoh si konsonan nya. Si konsonan anu 23 teh ya. Tah nu 18 naon we cenah? Hana caraka, data sawala, pajayanya, magabanga. Anu sesana nu 5 nyaeta serepan teh anu pa, fa, ka, sya jeung ca. Tah eta nya sok ku hideuk tengetkeun, bisa di pause, bisa ditelek-telek ingetkeun nya. Tah anu fa, sa, ja, ka, sya kaasup kana aksara ngalageuna serepan nya. Ayeuna Ibu bade masihan sakedik tips jeung trik supaya urang gampang ngapalkeun bentuk atau wangun aksara Sunda. Di Ibu sih ieu non efektif, mudah-mudahan di hidup oge efektif nya. Tips jeung trik sangkan babari ngapalkeun wangun atau bentuk aksara Sunda teh salah sahijina nyaeta nya nu kahiji
Upama ku hidup di telek-telek atau di titenan si wangun atau bentuk aksara Sunda teh aya sababaraha aksara anu sarua bentukna wangunna nya sok urang tataan. Misalna aya nu siga bentukna angka 7, aya ka, ra, jeung aya sa. Terus salajengna aya nu bentukna nu sarua nyaeta aya ba jeung nya, nya atau aya nya jeung ba. Terus salajengna aya keluarga tina pa, fa, pa, pa. Jadi siga angka u. Terus salajengna aya nu bentukna siga z, nya aya nu bentukna siga ieu, aya da, ja, na, ga jeung nga. Tah nu sagena sok teangan bentuk anu sarua nya barudaknya masih aya keneh. Terus tips nu kadua nyaeta naon cenah? Nu pastina hidup kudu leuwih rajin latihan nulisna ya. Misal nulis caption ke pake aksara Sunda, nulis surat make aksara Sunda gitu nya insyaallah efektif. Tah barudak minggu payun urang